Wilujeng Sumping, para pamilan anu kusimkuring di kita hormat. Puji sarang syukur dipanjatkeun ka Gusti anu Maha Kawasa, nu entos maparinan urang sadayana kasehatan sareng kasemetan jadi urang tiasa paterang deui dina ieu acara. Wasta abdi Adi Permata Surya Chandra. Simkuring ngagem pancen jantep anu catur teu hilap ngaturkeun rewu nuhun ka para panggijar sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo mendar sareng ngadiskusikeun ngeunaan klaster COVID-19 di lingkungan sekolah. Kupituna supados henteu nyakong kana waktos, hayu langsung orang mulai. Panonton anu dipika hormat, sancan orang langsung mulai ka inti acara, simkuring sejana pangkeun para panggejer nu bade ngadungkeun kumandangna. Panggejer nu kahiji nyaeta Hajah Asunia MPD sebagai kepala sekolah sarang perwakilan pihak SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasempinganna. Santos Bu Aah, aya Bapak Abdul Aziz sebagai perwakilan orang tua murid. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun atas kana kasempinganna. Para panonton anu dipika hormat, sapados urang leuwih neleman kenaan jejer anu bade dibahas ku urang sadayana, hayu urang ngaragetkeun kumandang ti para panggijer. Sumangga Ibu Haji Aah kanggo ngadungikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Haji Aah Sunyah anu entos ngadungikeun kumandangna. Saya kacida naon rupi anu didugikeunna. Saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan klaster COVID-19 di lingkungan sekolah. Jadi, di materina urang tiasa nyimpulkeun mun klaster ieu teh muncul ku sabab sababaraha hal. Nah, hal eta tiasa dihindari lamun urang ngaaceun prokes. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Bapak Abdul Aziz dihaturankeun kanggo ngaduyikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Abdul Aziz anu entos ngaduyikeun kumandangna. Nurut materina, ayana klaster COVID ieu lain samena-mena tanggung jawab guru sareng aparat sekolah. Atanapi kabeh keluarga murid-murid nu terlibat kudu bisa ngalindungan siswa dan tanggung jawab. Nah, kulantaran waktu anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros. Nah, nganukur kanggo saurang dina ngadugikeun patarosana, kedah ngacungkeun pandangan teras nyebatkeun namina teu kenging gogorowokan. Saencana hatur nuhun agaluh tos naros. Dikanyoal hal nu tiasa dilakukeun siswan jangan minimalisir kemungkinan ayeuna klaster COVID-19 di wilayah sakola urang. Mangga Ibu Haji Aah ngawaler papatarosana. Hatur nuhun Ibu, entos ngawaler pertanyaan ti agaluh. Nu walerana nyaeta murid-murid diharapkeun taat kana prokes nu entos diterangkeun ku pihak sekolah. Langsung uih sampai pelajaran angges sarang nu teu asa divaksin tiasa sacepatna divaksin. Karaos ujuk-ujuk tos seep bae waktu urang jangan laksanakeun ieu acara. Ku kituna, hayu urang ucapkeun syukur ka Gusti anu Maha Kawasa babarengan. Simkuring salaku panemu catur sareng sapara kanca nedah hapunten anu kasuhun. Pilih aya cariosan-cariosan oge paparos anu matak teu ngeunah kana mamana hadirin sadayana. Mun sakitu anu dipika hatur nuhun kana patosan ti sadayana.